Hayang jeung sate pan urang teh keur mamayu. Hayang jeung sate, ieu mah kawas boga duit wae. Eueuh nu paeh keur udud deh. Ngeyel wae, pamajikan teh nyaah bakat kitu teh. Yeuh malah tukang udud mah sanajan napasna pondok umurna mah pararanjang. Pak lagi. Sager ayeuna mah Kang. Serada mendingan ayeuna mah. Kade cek pamantri teh mun geus sager teh ulah loba teuing udud. Syukur eureun atuh mah cager. Dengekeun ulah percaya teuing ka mantri eueuh nu paeh keur udud deh. Tah ieu mah aya diomongan ku pamajikan teh ngeyel wae. Pamajikan teh nyaah bakat kitu teh. Yeuh malah tukang udud mah sanajan napasna pondok umurna mah pararanjang. Bisa we nembalanana teh nya karep lah kitu mah. Heueuh atuh imah percaya ka mantri. Urang lapar rendahar. Jeung we hayang dahar mah tayang wae tuh di dapur, deungeunna di eta ditutupan saji. Dina tutup sajinya heuh atuh. Alah dengan sanguna ge nu kieu unggul teu narapsu. Mala. Aya naon gegerewekan wae. Ieu jenengan dengan sangu teh nu kieu unggul asa teu narapsu. Terus akan hayang jeung naon daharna sakitu aya ati, aya hayam. Hayang jeung sate pan urang teh keur mamayu. Hayang jeung sate, ieu mah kawas boga duit wae. Jaba sate mah eta teh meserna teh jauh, jaba abi oge kan awakna teh masih ieu encan damang pisan. Dasar ieu teh. Teu hayang teh dahar jeung nu kieu patut. Dengan teu dahar urang mah. Teu dahar lapar ieu teh. Rek dahar jeung nu kitu deungeunna asa teu narapsu. Tapi lumayan lah, dahar lah. Mani raos cenah tadi teh alim cenah dahar teh hayang jeung sate. Ayeuna segala beak Gusti ati beak. Iya beak. Ya ampun. Mateke jadi jalma teh ulah sok kumaki nenaon teh tah dahar teh seayana wae mending mun ngalah duit ieu mah gering ge teh cengkat-cengkat ti kasur. Keur mamayu malah